Wah, bagus loh layangan aing. Bagus, Met. Coba kayak nginjem. Nah, sia, bulah teresep aing. Karelam sih mah boga batur ge hayang bae. Nyaho. Met, coba Met aing bae Met ngadadal. Naon di silun? Aing jem layangan aing deui. Ih, Medan sih Latif mah ngomong baik aing. sakedeung Met. Aing ngagak bae. Kamu sia? Asik. Gua kebal sia. Ah. Aing nginjem mah Met. Nang sia mau ulai luan. Nyaho. Aduh, Met. Aduh, asa kumaha si tip melayangan sampai pijat gitu. Teu nyaho, Met. Min, saya layangan pecat tuh. Ai hooh, Uber beb yuk. Bunga, siapa di itu? Iya, hayu. Ke orang main layangan, main benang layangan. Ayo, ke. Ayo. Wah, layangan saya itu. Belah. Wah, nak kemana sih ya? Mau perlayangan. Anjay luan. Nah, saya layangan aing kita mah. Bodoh tayang layangan salah. Aing geus pecat magaur lah. Aing luan gaur. Nah, sia iluanan. Ayo Met udah Met. Heuh. Ayo Beb. Aing itu kan belah. Tip, kemana hilang aing yang sangna? Teu nyaho aing ge Met. Kayana ka jero leuweung ieu mah Met. Hooh, panggil aing mah ka jero sih. Pokona eta layangan gaurnya sahabat mah menang. Nah, sia layangan aing kita mah. Gaur beureun Met aing geus pecat mah. Nyaho, kuari mah benang-benang lah. Teu bisa kitu, layangan aing teu layangan aing. Bisa ya beb. Kurang tangan layangan nak. Ayolah, geus pecat mah pabeunang-beunang. Oh bener. Deh, kalau lonjak sia. Set ayo Met tangan. Pokona kudu beunang kurang Met. Oh, ayo, ingara sia layangan aing putat, be. Heuh. Bukan palak ya. Min, aing mas sieun balik deh yuk. Yeunaan sih beb. Tenang ulah sieun, jeung aing mah aman. Ih, serem Min. Aing mah teu biasa lelewungan kieu. Geus tenang, moal aya naon kok. Mana nya eta layanganna? Min, geus hayang lah balik. Aing mah sieun. Serem tempat mah. Ih, ya mah beb. Geus moal aya naon? Ceunaan meureun. Ya juri ge sieunneun ieu ka aing mah. Bek, udah kamarana. Keneuteun. Bek, serem he. Mana budak areuna. Am sih sia. Ih, ada nggak laki-laki? Serem bek, kosna angker ya lu. Lah, jo, angkaran beungeut sia jeung leuweung ieu mah. Nekeun, komo beungeut sia lu serem. Oh, betul yang naik. Nanti aing mah tong ngarti sia. Selo Met kaki kapanggih. Ih, Selau si selo, buku awo. Kadong aing kasih layanganna. kalau memaran bae ge jadi beuh di leuweung geus kasantak naon. Gua segera dito, yang layan aing supaya panggih. Aing duduk lah capek. Ih, ayo bareng aing sieun. Si nyasap aing, nya pernah ka dieu. Kalau baes ya, jangan nyasap kayak bawa ke Malaysia ya, di kene. Oh sih, tapi aing sieun. Mana budak areueuh. Atau enggas, bari tangan be, budak ka ditu. Aing dek kayak sedan, ngantuk, abus kepanggil layangan aing. Udah geun aingnya. Geunah sia mah Met. Gerakan ka ditu, layangan aing pecat gara-gara sia meureunnan. Kudu tanggung jawab saya tompel. Aduh. Saya dulu paksi aing. Wah, teberes sih mah. Tep, tunggu naik tep. Tenan sia, ukur sini KS. Tip, cepat diangker tip. Tadi si Rai nganu ngelepak di bajuri kan tip. Lah sok ngarang bae, kira aku berang-berang ti aya jurig. Bener tip. Waduh. Heh, Met, nanti maksudna nalepak si Rai.
Ngan sih anjing bae. Lah, saya sok tok ngaku. Tip sih kayak ngelepak Dip. Seru aing gemet aing menjurungkeun. Wah, bisa beres sih mah lawang Tip. Saya lah ngabur lah sini mah. Dip. Weh, Jo, naon sih ngelepak si Rai? Non bek, aing ngelepak si rahasia. Ulah sok tengah aku sih ya. Ai hewa ngomong ka aing. Sumpah bebek, aing mentang ngelepak si rahasia. Aduh, nanti itu. Jangan bek, kan cak aing bener. Ieu mah lu angker. Oh, Jo jadi mimpi tinggi. Ya oke. Tuh, sampai ka rintik-rintik buka aing ge mimpi lurus. Buk sih mang rintik di orok. Oh gitu. Oh, Sulah tangan budak bek, siun aing. jangan kemana udah kak? Nah, aing ge. Ayo lang bek. Ayo mana lah. Min, Nah, si Beb. suku aing anu narik. Siapa sok aya bae. Ngait meureun suku siapa lain anu narik. Ih, bener Min, suku aing ngait kana naon tuh, jawana naon. Oh sih. Min, geus hayu balik, kaina angker ieu leuweung. Atuh balik kumaha aja aing mah teu nyaho jalan balik ieu Beb. Saya teu nyaho jalan balik, Min. Heueuh, jauh urang macam pernah aing mah ka dieu. Aduh, kumaha sih, Min? Mana budak eueuh, jeung urang kumaha ieu. Naon eta Beb? Teu nyaho ieu. Wah, tuh benar. Mal beres. Geus hayang mabur. Ka mana? Teu nyaho, hayu ka mana Be? Ya tiga anjir ih. Ai ho. Woi, Met, Tep. Aisyah kemana bae? Nyahos ya. Nyasa bengdak. Dak, urang kudu gegerak keluar ti leuweung ieu. Heuh, anjing gak keluar he. Seram ieu leuweung, alamat aja lebeget sia bek. Kenapun sih ya? Woi. Aduh. Untung ka Timus Sari ya. Hayu urang keluar ti dieu. Oh, dak, hayu balik. Balik sia, nyonto jalan balikna ke mana? Teu nyaho aing mah. Pogo mah ulu nyaho ieu. Ayo dak cara keluar ti dieu. Dak. Ayo apa-apa tuh? Alhamdulillah. Tanya jalan dak coba. Oh, ayo urang nanya ke jalan keluar di dieu. Ayo. Bah, punten numpang tanya. Bah, numpang nanya, ari keluar di leuweung ieu jalanna ka mana nya? Bah, boga cai nginum teu. Urang haus jasa ieu. Nuhun ya, Bah. Kemana lu? 5 geting, Jo. Wis to beres mah leuweung. Kemana tas bawa tadi? Tenang Beb, tenang. Ih, Jo, nah sih sih tak nanti kesempatan kan. Ih, Gara kompel ya urang kepak leuweung kieu. Bebek ayo. Woi. Beb. Bebek. Aduh. Beb. Bebek. 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 Ya ku naon sih? Bebek. 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 Eta sia. Bebek. 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 Sia. Harus ada sawoy. Alhamdulillah cuma mimpi.
Katipu. Katipu. Bye.